Sanjaya Darah asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana wilujeng wengi wilujeng betepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rezekina lancar sagala rupi urusanana oge ditebikeun tina balai sarta dikiatkeun anggone ngalaksanakeun ibadah saum. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda nyaeta lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Setan Ranca Bangke. Ayeuna ninca ka bagian anu kalima, kumaha terasani dongeng urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Sateu acan akin neraskeun hanca dongeng, mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangkeun ulah asa-asa di subscribe heula nya. Di toel palebat tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae ku ngeureuyeuhna urang sasarengan ngareurah-reurah seni dongeng Sunda. Seni dongeng Sunda teh tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, parah samakna sor kolak canil sareng gehuna, mangga kaparayun sadayana prung ah. Dewa Tangkorak ngangkat dua leungeunna ngamaun cakar. Dua leungeunna teh katempo hurung beureum mani marong kawas ruhai durukan. Tapi samemeh Dewa Tangkorak ngagerakeun dua leungeunna. Ngadadak aya hiji sinar bodas perak sagede nyere anu ngablesat ngahantem kana dadana. Wut, celeb, dus. Dewa Tangkorak ngagoak tuluy ngacungkel rubuh ka tukang. Beungeutna katempo pias kawas mayit bahamna ngutahkeun getih seger lalambaran. Dewa Tangkorak kumargung manehna ngorona ngarayap ka hanapeun hiji tangkal. Dewa Tangkorak teh nyoba nangtung bari nyaklan kana tangkal tapi usahana gagal sabab awakna karasa leuleus mani nepi ka satulang sandi leuleusna. Antukna manehna ngajengjehe we dina hanapeun tangkal kai. Dewa Tangkorak ngaheuraskeun sakabeh urat-uratna bari ngerahkeun sesa tanaga jerona. Awak rengkungna ngaketer tina pori-pori kulitna teh ngelun haseup ipis. Rupana Dewa Tangkorak teh keur ngubaran tatu di jero awakna. Sanjaya teu madulian kana naon anu dilakukeun ku Dewa Tangkorak. Manehna mah kalah ka culang cileung luak liuk tuluy ngaliuk ka tukang. Ku sabab penasaran ka jalma anu geus mantuan ka dirina.
Aya jalma nu mantuan aing ti saprak ti basisir keneh, tapi kunaon manehna teu daek nembongkeun diri secara terang-terangan. Pakis Ratu jadi milu bingung, nempo Sanjaya anu kalah kaculang cileung teu puguh. Anjeun teh neangan naon Sanjaya? Kuring neangan jalma anu geus ngaleupas sinar bodas bieu, walon Sanjaya. Sinar bodas naon? Kuring mah teu nempo aya sinar bodas. Atuh Sanjaya kalah tambah bingung pikeun ngajelaskeunana. Waduh, itu si Dewa Tangkorak kalah mabur Sanjaya. Cek Pakis Ratu bari tutunjuk ka hareup. Sanjaya ngalieuk bener bae Dewa Tangkorak teh geus eueuh ti tempat ngajengjehenna bieu. Dewa Tangkorak katempo ngalebat jauh ditungtung ditu. Hayu atuh urang udag Sanjaya. Ah teu kudu. Antep bae manehna geus tatuparna ieu. Mendingan ge urang teh neangan tempat pikeun reureuh sakedeung deui ge ieu teh rek peuting. Langit pasosore mancarkeun warna beureum tambaga. Kawas nu mere kila-kila ka manusia yen bakal datang musibah gede. Rajapati bakal kajadian di mana-mana, jeritan ceurik bakal kadenge di mana-mana. Musibah nu bakal timbul eta taya lian datang ti kaganasanana tokoh golongan hideung anu katelah ku ngaran Setan Ranca Bangke. Sanjaya mah can apaleun kana kamunculanana Setan Ranca Bangke. Jadi nganggap kaayaan teh biasa bae. Nu aya dina pipikiran Sanjaya harita mah ngan ukur neangan tempat pikeun meutingna wanoja nu geus kaleungitan sakabeh kulawargana. Tapi sigana Pakis Ratu masih ngaributkeun soal kaburna Dewa Tangkorak anu diantep kitu bae ku Sanjaya. Sakuduna jalma durjana eta teh ulah diberi kesempatan hirup deui. Sakuduna anjeun ulah ngantep Dewa Tangkorak mabur sanajan dina kaayaan keur tatu. Manehna bisa bae minta bantuan pikeun ngubaran dirina ka baturna anu elmuna leuwih luhur eta. Lamun tatuna cager, manehna bisa ngumbar ka kajeman deui. Santeuna manehna bakal terus-terusan ngudag-ngudag kuring. Pakis Ratu nyaritana bari lualawe sakapeung majebi. Tuluy baeud. Sanjaya maukur seuri leutik ningali paroman beungeut mungil si wanoja anu kalah matak pikagemasseun. Bari jeung sabar hate Sanjaya ngajelaskeun maksud dirina ngantep Dewa Tangkorak mabur. Lamun manehna tiwas dina danget ayeuna, artina manehna moal nebus ka kajemanana ku kahirupan anu sangsara. Inget Nyai, kahirupan teh leuwih sangsara tibatan maot. Jalma maot mah moal manggihan kasulitan deui, moal nepungan masalah deui, moal ngarasakeun kasangsaraan deui. Tapi jalma nu hirup bakal ngarasakeun eta sakabeh. Lamun manehna melak kajahatan, dina kahirupan kahareupna manehna bakal manen kasangsaraan atawa katunggaraan. Lamun manehna melakna kahadean, kahareupna manehna bakal manen kaendahan jeung kabagjaan. Jadi lamun urang ngantep Dewa Tangkorak sina hirup, hartina urang ngantep manehna manen kasangsaraan, diporo ku musuh-musuhna, diudag dendam, dijungjurigan ku kasieun jeung rasa salah sarta sajabana deui. Ah terus terang bae atuh lamun anjeun teu bisa nandasa Dewa Tangkorak. Kusabab ilmu anjeun teh aya di sahana peunana. Pakis Ratu megat kalimah. Nya anggap we bae. Teu naon anggap we kitulah. Walon Sanjaya bari jeung mesem. Engke lamun kuring geus guguru deui ka jalma anu leuwih sakti ti manehna, kuring bakal maehan manehna ku leungeun kuring sorangan. Sanjaya ukur nyerenge seuri ngadenge ucapanana Pakis Ratu. Emangna Nyai teh rek guguru ka saha tuh? Ka saha bae, walon Pakis Ratu bari tetep baeud. Nya kudu boga incer-incer ti ayeuna keneh pikeun pigurueun Nyai. Kuring teh pernah ngadenge ngeunaan kesaktianana saurang jawara anu kaceluk kaun-aun
Kawentar kajana bria kasohor ku gelarna nyaeta Jawara Pedang Dewa. Kuring bakal guguru ka manehna. Kuring bakal menta diwaris ilmu anu bisa ngancurkeun babatok goreng patut netah si Dewa Tangkorak. Sanjaya beuki hayang seuri ngadengena. Rupana eta Wanoja teh bener-bener can apaleun lamun manehna keur babarengan jeung Jawara Pedang Dewa. Pikeun Sanjaya hal eta nyieun dirina serba salah. Rek ngaku lamun dirina Jawara Pedang Dewa can tangtu. Si Wanoja geulis teh bakal percaya. Hari teu ngaku karunya ka Pakis Ratu. Sabab manehna tangtu teu apal di mana ayana Jawara Pedang Dewa. Nu penting ayeuna mah neangan heula tempat pikeun meuting. Nyai teh butuh reureuh. Ucapan eta dibarengan ku usapan leungeun Sanjaya kana buukna si Wanoja. Pakis Ratu ngadadak ngarasakeun geteran aneh kana sakujur awakna. Anu nyieun dirina teu sanggup pikeun ngepeskeun leungeun Sanjaya anu harita ngusapan buuk pondokna. Manehna ukur bisa ngantep bari jeung api-api acuh. Kuring hayang nepungan guru deui, sigana guru teh butuh bantuan, sabab harita ngaranna Pantatuparna. Kuring bisa reureuh sarta meuting di tempatna guru. Saha guru anjeun teh Nyai? Nyai Kidung Laras. Sanjaya kerung ngarasa asing ku ngaran Nyai Kidung Laras. Karak harita Sanjaya ngadenge eta ngaran. Sanjaya hayang nepungan ka eta tokoh. Leuwih-leuwih sanggeus ngadenge lamun Nyai Kidung Laras cenah ngaranna Pantatuparna. Sanjaya teh jadi joro-joyo boga niat pikeun ngubaran guruna Pakis Ratu. Pakis, akang bakal nganter Nyai ka tempat guru Nyai. Satarek nyoba mantuan ngubaran guru Nyai. Kumaha lamun Nyai teh diais bae ku akang, sabab akangna rek ngerahkeun ilmu lumpat akang. Cek Sanjaya harita mah ngakangkeun ka Pakis Ratu anu memang umurna aya di sohanapeun Sanjaya. Isina tukang ke bisi aya nu ningali. Antukna Pakis Ratu ge nyebut akang ka Sanjaya. Teu kudu asa-asa, akang mah lain rek nyiaran kasempatan Nyai, tapina supaya lalampahan urang leuwih gancang. Tepi ka tujuan sabab wanci teh geus nyedak kaburit ieu teh bisi kapeutingan di jalan. Da Nyai ge bisa lumpat gancang mah Kang. Urang lumpat we babarengan. Atuh da cantang tu oge akang teh mampu ngelehkeun lumpat Nyai. Oke tuh nya. Nya heug atuh ari kitu mah. Wus, Sanjaya langsung ngalebat lir kilat langsung ngaleungit ti sisieun Pakis Ratu. Pakis Ratu lohok bengong. Har, gening langsung ngiles. Kang Sanjaya dagoan Kang. Plesat Pakis Ratu ngudag ka Sanjaya. Pamirsa sadayana ulah hilap, ieu dongeng Sanjaya teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Pilih pamirsa aya keperyogian bade gulah galeuh pusar pesernya, boh ngagaleuh naon bae atanapi meser naon bae. Tiasa ngalangkungan seratan produk atanapi anu ayanya di pojok handap ieu video diklik wae atanapi dina link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Balanjana pamirsa langkungan link nu aya dina dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Mangga tos diklik mah tos lebet kana aplikasi Shopee-na bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Ki saurna anu palai nyawer kumaha? Tiasa kana seratan terima kasih anu logona gambar ecengnya di handap ieu video digeser-geser sakedik ka palih kenca. Kantun dikliknya super thanks atanapi ka akun dana di 085210982379.
Hatur nuhun kana perhatosanana urang teraskeun dongengna. Sanajan ngerahkeun sakabeh kamampuan lumpatna, tetep bae Pakis Ratu teh tinggalin jauh ku jawara pedang dewa. Antukna Sanjaya balik deui ka tukang, nepungan Pakis Ratu anu harita kalakah dongko barinya kelantuurna kedua leungeun. Matakna rek diais kalakah nolak. Jadi we urang bisa kaputingan di jalan. Hayu mending diais bae ku akang nyai. Pakis Ratu cengkat manehna ukur ungeuk napasna katempo ngahegak dada montokna we katempo herang basuh ku kesang. Teu nyarita deui atuh Sanjaya teh langsung bae ngais Pakis Ratu. Pakis Ratu leungeunna meulit kana beung Sanjaya. Sabenerna mah manehna teh bungah pisan diais ku si Jayaka Kasep eta. Bieu mah manehna pura-pura nolak sabab ngarasa era sieun disangka awewe murahan daek kitu bae diais ku saurang lalaki nu anyar dikenal. Oke lah, tempat guru nyai teh kebelah mana arahna ti dieu? Tanya Sanjaya. Ke arah kidul, Kang, walon Pakis Ratu. Sabenerna mah tempatna Nyai Kidung Laras teh ayana di belah kulon. Pakis Ratu ngahaja nitah Sanjaya mawa dirina ke arah kidul heula. Engke sanggeusna aya di kidul, kakarak Pakis Ratu teh ngajak Sanjaya ke arah kulon. Ieu teh dihaja ku Pakis Ratu sangkan dirina bisa lila-lila dina aisana Sanjaya galunggu. Manehna ngarasa betah jeung bagja. Aya dina aisan si Jayaka Kasep anu geus nulungan ka dirina. Sanjaya mah teu apaleun lamun dirina teh dibobodo ku Pakis Ratu. Muntang nu pageunya, blesat. Sanjaya ngablesat lumpat ngagunakeun gerakan silumana. Anu tarikna teh nandingan jamparing nu leupas tina gonewana. Edan, lompatna kawas nu hiber. Nyatana arah kidul jadi gancang ka tepi ieu mah. Sakuduna aing teh nunjuk heula ka arah wetan. Kakarak engke ka kidul tuluy ka kulon. Jadi aing bisa leuwih lila dina aisanana. Geurentesna hate Pakis Ratu. Lalampahan ka tempatna Nyai Kidung Laras teh ditempuh ku waktu anu sakedeung. Sabab Sanjaya teureun-eureun ngagunakeun gerak silumana. Teu karasa harita maranehna geus tepi ka hiji wewengkon anu katelah Lengkob Hejo, tempat cicingna guruna Pakis Ratu. Di dinya aya hiji pondok atawa imah kayu anu basa janakar. Tapina bararesih jeung resik. Kayaan Nyai Kidung Laras teh nyatana bener-bener pikawatireun. Pikasediheun. Sakujur badana hideung kulitna tutung. Hawa panas masih ngagorogot daging dina sakujur badana ngan bae buukna mah henteu murudul. Nyai Kidung Laras ukur ngagoler dina hiji bale teu bisa kukumaha. Manehna teu mampu ngubaran tatuna. Kaayaanana beuki lemah tina waktu ka waktu teh. Guru, ieu Pakis dongkap guru. Pakis Ratu nyuuh di sisieun guruna bari cipanonna murubut. Nyai Kidung Laras ukur bisa nyangkatkeun sirahna saeutik. Manehna teu bisa cacarita sorot panonna lemah neuteup ka muridna tuluy ngareret ka Sanjaya. Ieu teh lerencangan Pakis Ratu, anjeunna bade nyobian ngubaran guru. Kuring idin Nyai, ngarampa awak Nyai pikeun mariksa, cek Sanjaya. Nyai Kidung Laras ngawalon ku unggeukna nu laun, tandana manehna ngidinan ka Sanjaya. Atuh Sanjaya gancang mariksa kayaanana Nyai Kidung Laras.
Nyatana tatuna teh bener-bener parna. Untung bae Nyai Kidung Laras mibanda kakuatan tenaga jero anu lumayan luhur. Tapi kamanehna masih kene hirup dina kaayaan anu geus tutung kitu. Sabab nganggap lamun tatuna Nyai Kidung Laras moal pulih lamun ngan saukur diubaran ku hawa murni geni salju. Sanjaya langsung bae ngodok endong ajaib beringit kancana pikeun ngaluarkeun kujang orai emas. Kujang saharita hurung ngempur mancarkeun sinar koneng umyang dina ceklan leungeun katuhu jawra pedang dewa. Pakis ratu tepi ka molohok neuteup eta pusaka. Lalaunan kujang teh diantalkeun kana kulitna Nyai Kidung Laras. Tuluy dipapai lalaunan ti awit dampal sukuna tug tepi kana sirahna. Aya hawa tiis anu seger karasa nyaksrak mapai kulit anu diusap ku kujang orai emas. Sapanjang sanjaya mapaikeun kujang orai emas kana sakujur awakna Nyai Kidung Laras anu tutung, haseup hideung semu beureum terus-terusan kaluar tina pori-pori kulitna Nyai Kidung Laras. Haseup eta sakabehna ge kasedot ku kujang orai emas. Sanjaya ngarahuh tuluy narik napas panjang, hatena ngarasa ngemplong, lugina nempo parubahan dina awakna Nyai Kidung Laras sanggeusna diubaran ku kujang orai emas. Kulit anu tarina hideung tutung teh rubah deui ka asalna. Nyoklatan tuluy ngabodasan, tuluy jadi bodas bersih mulus saeutik ge taya tapak urut tatu. Atuh Sanjaya ngasupkeun deui kujang orai emas kana jero endong ringit kancana. Nyai Kidung Laras nguniang hudang manehna babatak awakna. Sakujur badana karasa hampang jeung jagjag. Tanagana pulih deui kaayana seger buger kawas bihari. Awewe tengah tuwuh di jubah wungu eta nyatana baheulana mah urut saurang awewe geulis. Kegelisan mangsa ngorana masih katemong dina gurat-gurat beungeutna Nyai Kidung Laras. Awakna teu pati begang, oge teu pati gendut. Awak eta masih karawat katempo padet ngeusi. Dina hatena Sanjaya ngaku lamun awewe tengah tuwuh eta masih mibana daya pikat pikeun saurang lalaki ngan bae teu pati ditonjolkeun. Nyai Kidung Laras teh lain awewe buraong, lain awewe baong purah ngagoda lalaki, malah dirina katempo boga harisma sarta wibawa. Tatu kaula ieu lain tina ilmuna Dewa Tangkorak. Cek Nyai Kidung Laras bari ngahurungkeun cempor anu nyantel dina bilik kayu imahna. Lamun lain Dewa Tangkorak, tuluy saha nu narajang ka anjeun teh Nyai? Tanya Sanjaya panasaran. Dewa Tangkorak ayeuna teh geus nyakutu jeung setan ranca bangke anu kakarak lugay. Rengse tatapa ngeueum dina ranca bau bangke eta. Sigana Dewa Tangkorak ayeuna geus jadi palayana setan ranca bangke. Kusabab manehna hayang ngamangpaatkeun kasaktianana setan ranca bangke pikeun kapentingan pribadina. Nya salah sahiji kapentingan pribadina anu dibantu ku setan ranca bangke nyata numpurkeun kulawargana Pakis Ratu. Cek Nyai Kidung Laras tuluy diu. Dina kayan kitu aya hiji bayangan nu ngadadak asup ka jero imah ngaliwatan panto anu muka kolebat jeleg. Apal-apal eta bayangan teh geus nangtung di tengah rohangan. Kabeh ngarenjag reuwas. Neuteup ka nu anyar datang. Si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh sapantaran jeung Nyai Kidung Laras. Di samping jangkung make kabaya beureum,
Leungeun kencan ngelek boboko sedangkan leungeun katuhun namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei dede, main teh kudu ngararenjak atuh da geus apal ieu, ibi mah pasti datang. Hei dede, komo kabeneran keur ngarariung kieu yeuh. Ta ibi yeuh nyandak ieu da ieu teh geus bedug, geus ngiung-ngiung ningan. Geus magrib, geus wancina buka. Tah, ibi nyandak keur takjil keur bubuka tah. Aya kolak cau, aya kolak walu, aya kolak candil, oge aya kolak hui jeung sampe jeung peuyeum jeung sagala kolak dicandak ku ibi yeuh. Cangkaleng ge aya tu nyonong. Tah ieu aya asinan raos geura tina bangkuang, tina eta naon teh? Kadongdong sareng sajabina buah tah. Sok geura diraraosan ieu sok mangga dianjuk ke da kenging ieu. Hehe dede. Wah, pamiarsa. Kuno rojolna bisa rewiti ngider kalengko beheja urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa sadayana lelampahan Sanjay dina lakon Setan Ranca Bangke. Bagian kalima. Cak urang teu anu leum sieum geus sampureun wang tuna dihanjuang siang geus aleun wang sampur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa. Anu parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana padaran aki satacan aki amit mungkur ngabsen heula sakedap dina pairan nu kamari. Aya saha wae aya Kang Iwan selalu pasti nu hadir teras Abdul Majid di Garut. Ari budak Sanjaya kumaha? Masih tebi. Budak leutik keneh eta mah. Ke pendak sareng Sanjayana ge tos jajaka. Masih tebi masih ribuan keneh episode sapendakna Sanjaya sareng murang kalih namanya. Tos Sanjayana rada sepuh soalna eta mah. Aya Jangwel hadir saurna Kang Anang Brahma oge nya ti Jatinangor manco salawasna. Kang Gopal di Tasik manco deui bari ngabuburit Kang Irfan Yudian Nagari Raja Mandala Teteh Nuraini Silvina Dewi Denpasar Bali. Atur nuhun hadirna. Kang Dudi Suryadi Bandung manco deui aki rada lami ngantosan dongengna muhun ieu teh seueur pisan aki teh bukbernya ka ditu ka dieu tararebih. Maklum seueur saderek seueur keluarga seueur baraya janten uleman bukber sareng uleman sagala rupi sasi saum teh. Kang Dudi Suryadi di Bandungna oge teh Estra Delit oge Kang aya Teteh Rara Pramudita. Ratmaja Tinatar Lampung Selatan. Oh, salam kenal sumuhun. Kang Dani Sujata oge hatur nuhun ti Bandungna. Kang Deden Jaya di Blok Arjuna teh masih nyarengan aki dina pedaran dongeng Sunda Sanjaya. Yuyus Supriyatna oge nya ti Tasikmalaya. Kang Etobri anu di Pasuruana muhun wilujeng piket upami nuju piketnya nuju leleson atau wilujeng leleson. Kang Rasim Hajim di Karawang oge Nana Syahidi. Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung. Bahagus Setiawan di Jati Handap teh nya. Oge Kang Wisnu Walyana di Palihan Ciroyomna. Kang Tajudin Pijit di Palihan Sumedang. Teh Elahayati. Oh iya mah Kang Asep teh nya di PR Cimahi nganggo akun Teh Elahayati. Kang Dedi Juhendi di Garutna. Teteh Rokaya di Cianjur Mekahna. Kang Prabu Arjuna Mancomania di Banjar. Kang Gus Sumantri di Garutnya. Teh Linda Imut Palihan Bandung. Kang Topik Abadi Kircon Bandung. Teteh Anita Parel di Karawang. Kang Wawan Setiawan di Uni Emirat Arab. Kang Agus Muklis di Bogorna. Teh Intan Ramadhani oge Teteh Tami Malihat di Palihan Ciamis. Jawara Kopi Sakti di Palihan Tasik. Kang Henen Philip di MS 13 Cibiru. Kang Dadan Suryana di Purwakarta hadir selalu. Teteh Titi Amelia oge nya. Hatur nuhun mudik saurna ka Bandung ki tanggal 28. Aki ge mudik sigana kaping 30. Kang Asep Setiawan di Bogor Pajajaran. Teteh Yulinda Belia oge nya di Palihan Tasikmalaya. Kang Deden Rustandi oge. Atur nuhun Kang Asep Suherman di Bekasi. Amin atur nuhun pidoana Kang Amin Aminuddin di Garut oge Kang Didin Syaripudin. Hatur nuhun di Palembangna hadir selalu.
Pamirsa sadayana sakitu heula nu kapihatur kinami tungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.